Ciamis kurang kumaha kiaina Mama Khoer di Tasik, di Ciamis aya Mama Ilyas Banjar, aya Akang Petir, ulamana malasur. Di Purwakarta aya Mama Sempur, di Bandung Mama Yang Cibaduyut, di Garut Mama Usman Sadang. Eta kabeh ulama gararede, tapi kunaon santrina jara diwali masyarakatna saroleh sabab ajenganana jadi jalama anu ararapik jeung wararo. Saur Abu Yadim Yati di Cidahu, tarekat aing mah ngaji lain ngaulahkeun kana tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Satadiyah Sadiliyah sareng sajabina mangga rek tarekatan mah ngan kade ari tarekat dipidamel ari ilmu syariat teu dipigawe, ari tarekat diudag-udag, ari tasawuf dipake, ari fikih teu dipake tungtungna edan. Jadi ulah ieu mah ngacan ke acar ngaji tasawuf tungtungna nyalahkeun jelema. Boga ilmu saeutik dina TikTok, boga ilmu saeutik dina YouTube, nyalahkeun ajengan lembur. Tuh, naudzubillahi min